Inyo kopi naron. Inyo gimana ya? Inyo banana tuh Orang kena batok gua. Salah di situ. Baiklah. Aku Orang ngawangkong heula ieu lah. Malah lakon si dirunya si sangkon teh ya. Perlu dilanjut atuh. tong Jawa emang kan tong buntut bangkong wae. Nah, gitu. Lain dia. Pagawe ngebutut bangkong ya. Itu tenepi kali tenepi. Mm-hmm. Itu mah gua hiu dia. Dia nu bingung. Alah. Yes, Saya pada tamat encan atuh. Setengah biar mantap. Hop lah. Gampang. Ya tamat tiap tanggal 10 tiap tahun. Nah, ada saya tinggal hidup setahun. emang kudu. Dari setahun teh diturunkan bala, diturunkan rezeki teh tahun. Sekali-sekalinya. Tahun sekali. Makanya supaya rebo wakasan ya jangan nolak bala. Soalnya mau haramna kita majang rezeki orang ngadoa minta rezeki. Kita sadar yo mentai wali kanu kawasa. Raja dunia Kita ka Allah. Si Mansur mas orang mau percaya ke pangeran saya, pangeran di Ponorogo, pangeran Cuknadian. Di pangeran ada jelema tuh. pangeran teh jelema. Ayo. Allah nggak ada Allah. Allah oke masih kena ngaran. Ngarannya Dari anu ieu mah anu maha we serba maha. Kan Allah teh laisa kamislihi sae. Lamun ayeuna masih kena boga ngaran diseru jeung makhluk meureun. Mang dirun, mang sangkon ngaran kene berarti lamun Allah masih kena ngaran. Masih kena seru jeung makhluk berarti. Nu maha we urang mah. Nu geus nyaho ma'rifat mah ulah memang dina lisan mah Allah tapi dina hati anu maha. Kuasa. Maha kawasa maha sagala rupa. Ya lamun dina lisan Allah dina hati urang nu geus nyaho kamarifatan masih kene Allah pangeran teh. Teu urang masih kene nyaho teh. Marifat aya marifatul haq aya marifatul ain. Tah anu umum mah marifatul ain. Anu umum eta cek hukum kumaha sah teh beureun anu umum eta nu nyaho pangeran teh saha Allah. Sah andek asupna marifatul ain eta mah jang nu teu nyaho kana kamarifatan. Ari nu geus nyaho kana kamarifatan mah Ketemu awam gitu. jang nu awam gitu. Ari geus nyaho kamarifatan mah kuduna anu maha pangeran teh. Anu teu aya babandinganan. Anu teu aya namina, anu teu aya ieuna gitu. Anu teh anakan, anu teh diberanakan. Ya, itu mah dari surat Qul teman surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Bejakeun yang kaula teh anu maha hiji. Allahus shomad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad anu teu anakan. Sing teu dianakan, Teu dianakeun, anu teu beranakan. maha hiji gitu. Dina dalil nu lain kan disebutkeun yen Allah teh anu akrab jeung urang. Da urang teh mun teh mah sebagian ruh Allah dijieun kana sisipatan manusia. Itu sebab diciptakeun Nabi Adam teh nu paling sampurna ditiupkeun ruh anjeunna coba ka Nabi Adam. Tidinya mulai dijieun umat manusia. Semoga harus Dina Nur Muhammad teh ya. harus. Asa serius kieu ngobrol teh lah. Nuhun. Asa serius asa siga jadi ustad gitu. Ustad lain, aya mah ustad YouTube itu lah.
Kalau di YouTube ya malah penting mah bermanfaat. tenang bermanfaat nggak jalur. Nggak jalur. Bener lah itu maksudnya. Kan awal memual kata kan kieu. Oh, Mata lieur gitu. nama soalnya lah apa gitu ada apa saja Bodoh. Sampai orang mah ngomong di atas umur 40 tahun mah gitu udah. Orang teh ayeuna hirup ari umur namahan, ari pengetahuan anggar we teh mun maca Fatihah teh Fatihah we anggar teh bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin teh Fatihah teh maca aja hatina hungkul. Maju-maju. Jadi jero orang teh dipesek jero-jero anak-anak Fatihah teh loba barokah jeung mangpaatna jeung ieu nana. Ya siga zaman baheula geuningan sayyidina Pramukian Santang kalau baca bismillah bisa ngapung. Ya, berarti paham kok. Ya paham aja tingkatan keyakinan. Kaduana jelema baheula mah teu siga jelema ayeuna, ari jelema ayeuna mah di pamali teh bedegong jelema ayeuna mah. Jadi kurang yakin, Kurang yakin, percaya. jelema baheula mah Apa ngajakeun. Ari jelema baheula mah cek guru, cek kolot ulah kitu jang pamali moal eureus. Hari jelema ayeuna pamali. Aha, tuh kunaon? Kumaha lamun kitu, lamun kieu. Temen-temen nanti jelema ayeuna mah loba doraka teh ya. Jadi kurang manjur ya nanti. Kurang manyur dina ucap-ucapan oge. Paham Ya ya. bae nama dina dahareun loba barang-barang anu subhat anu kitu mata urang kudu diapikan barang-barang Haram kerep anu bangsa anu teh mubah itu mah bangsa anu teh subhat mubah tangarokok ge makruh ya teh kan. Tidak tanpa rokok ulang teh ya, sedangkan ulang teh teu meunang teh ngahulang teh. Kasukan onom. Kasukan juri gitu. Panjang angan-angan teh teu meunang. Antaknya orang jam mengisi ya ngarokok lah. Jadi temen ngarokok Nah, gitu. Arah tengah lamun dari hati mah dikir we terus gitu. Aing ari di ieu keun mah ngobrol teh asa rame nya. Dirasa serius jadinya kopi geus beak ron. ya sesewa tim bocor ting dinyuh deui nya. Beda Mau steng-steng iya harus steng-steng. teks wae. Hiji perkara. Iya deui hiji perkara urang teh nu anyar nu mangpaat. Gitu. Jadi ulah anggar wae. Ulah anger wae. Jadi urang kudu nincak kana dalil. Nincak kana Quran jeung hadis. Emang anak Islam teh asal nanti Arab. Tapi Islam aja keseluruhan umat manusia. Jadi pada intinya mah Islam teh lain hartina kudu make gamis, kudu make budak siga Arab. Hari jati diri mah anggar kudu siga urang Sunda. Model urang ieu ngerubako, ngawangkong, ciri orang Sunda. Iya, Tatopong terus make pangsi ulah pohon tapi jero-jeroan Islam yang penting mah tingkah laku Islam gitu. Di masalah pakaian yang penting mah urang mah katutup aurat, tah eta pan dina dalilna ge ningali pakaian mah katutup aurat bersih kudu nutup aurat kudu bersih lalaki ulah nyerupan awewe ulah nyerupan lalaki leres. ya hari dipikir-pikir hari gamis asana mah siga awewe siga sarojeng daster nya Semua lah. kumaha Karena teh bade nyarupi, nanti nyarupa Nyarupaan. istri ya, itu yang gitu. asa tiwari gitu tuh. Tadi nama bade satu surang Arab, kan orang masih surang Arab, Urang Sunda anu urang geus Islam jadi budaya Sunda ulah leungit
Islam kudu aya dina dada. Da tihang agama mah lain make gamis sigana mah meureunnya. Oh, nek sanes. Tihang agama mah salat lain. Salat Nah, waktu gitu. sareng kahirupan sehari-hari. Nah, gitu, diamalkeun gitu nya lah. Kadang-kadang sok salah pola gitu. Urang sunah teh geus hilang sunahna, urang sunah. Hilang sunahna dah hayang lautan Arab teh ya. Dar marake gamis. Aduh. Tadi anjeun urang mana? Urang sunah. Nah, atuh make totopong cenah atuh urang sunah. Kalah marake udang siga harabi hideung ieu. Kadang-kadang perbedaan gitu dah. Kurang-kurang make pasean. Urang mah keun lah da batur eta mah. Mah urang we. Urang ganggu ka urang we. Nah, gitu. Urang we kudu. Ieu, ieu keunun lah pandai antang-tangan. Lestarikan budaya Sunda. Nah, orang Sunda ayeuna geus keseluruhan 80% asup Islam, nya urang ngamalkeun Islam. Nuturkeun tapak lacak kolot-kolot urang, karun-karun urang geus asup Islam. Karena urang selamat dunia akhirat. Itulah video saya yang telah dipersembahkan. Semoga bermanfaat. Dan dukung channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe. Gratis loh. Dan semoga kita bertemu pada video-video saya selanjutnya. Mari kita tutup dengan doa. Semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyata fil jasadi wa ziyadata fil ilmi wa barakata fil rizqi wa taubata qoblal maut wa rahmatan ilal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fis sakaratil maut wa nazata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.